mah bade aya norek amang ka dieu lalaki. Tapi da sama alim nya lagi da kitu cunihin. Kumaha atuh? Nuyos atuh neng. Ulah kitu ka pamegetna sok panjang lengkah. Bae we aja kan lah ka dieu. Mau babaturan kitu cigana. Nya atuh kitu orang ka dieu di kontaknya. Bod, iya bod ya orang panggilan iya bod ya. Gimana? Iya ini aing kenalan Facebook bod. Yeah, boy. Ada yang juga. Oh, ini apa nama? Orang panggilan ya? Ini panggilan? Ya aing kontaknya ngomong nama mangga wae cenah bade ka ditu mah. Ya, Penasaran. ayo tuh, ayo. Panggilan penasaran ini apa nama? Aing ngomong nama di Ciherang, cenah lembur Ciherang di mana? Ya, saya tanya gitu. Kamu ayo foto nama kabari? Iya orang liar ya? Ayo, Orang panggilan juga. ayo. Lu mana nih? Bod saya iya bod. Ayo balada sih bod. Ngomong nama cenah sareng temenan. Wah, balik. Tugan alus kabeh bod ya. Duh aing bod di mananya? Ciherang bod euy. Bod, Sekarang apa tuh Ciherang bod? apa orang kita tanya juga itu. Nggak batur tanyakeun bod, aing teh pake apal euy. Tapi nanyakan juga ke budak. Coba tanyakeun bod da bod, budak bod. Segera eta dina eta omongkeun juga apa nomor. Jang, wow ieu tuh jang. Lembur Ciherang di mana lembur Ciherang? Iya. Wow tuh jeung sieu. Oh iya, eta mah katongo. Hah? Katongo. Tunggu. Bede ya, Lin? Oh, tuh. Yang nuhun. Iya, bod. Sama batur tuh, bod anjing. Aing tuh buah cek. Oh, saudara. Aing mentak lamun sorangan teh mah aing mah hayang, bod. Dokor anjing. Orang ya di mana ya batu dihancur beraku. Heuh, mentak aing jor sorangan mah. Aing tanyakeun ke ditu lah. Baik lah. Tanyakan deui bener teh. Punten, A. Enggak, ieu bade minaros. Aing terang ge ka jang mina ieu. Oh, eta. Ieu bung mina. Oh iya. Bade naon gitu, nya amang we. Di mana? Abi di Cicau. Cau, Ya, tebe we. tadi hoyong. Oh, mangga atuh tuh aya di itu keur ngarariung dinya. Apa iya bung Mohon mohon eta. Oh, nya. Ah, tur nuhun ya. Ayo siap Ayo. siap. Mangga. Mangga. Upi di dalam pinya. Ing era Upi di dalam. Kurang kontak dia. Pinampona di dalamnya. Wanita yang ngomong aing era teh. Apa di baturan ieu? Aing awas teh aing era. Ieu mah bod kumaha? Orang geruan nya. Assalamualaikum. Salam. Punten, sareng saha? Iya, abi anu kenalan di FB, sareng biasanya Bu. Fotona biasanya. Mohon. Nyeca sahur nama tadina nunjuk ka dieu wae, tapi nyaturkeun. Oh, kenalan putra ibu. Nya mun Tiga mah kawit. abi mah teu Cicau. Cicau. Mangga tuh ka dieu kalebat. Bod. Aing era anjing. Ojang mangga ka dieu kalebat. Assalamualaikum. Salam. Masih tuh keroy. Anu mana kenalan neng teh? Abi Bu, Oh, mohon tanami teh. abi nami Joko Bu. Mohon. Sok atuh dilajeng nyarios sareng ieu neng. Ibu bade kapang teh heula. Oh nya Bu. Puntennya sanes abi nolak. Tapi da abi mah tos gaduh. Punten pisan. Sudah gaduh naon?
Aduh, kamu go. Nah tuh nyarios dinu Facebook habis nanti jauh-jauh ka dieu nya gitu memberen abg moal amang ka dieu itu nyarios mah ya abis ka dieu nyariosna kitu Nyadak kumaha atuh. Ih, kumaha embung pas gitu Tidak mau abis itu. udah sarua alim pas gitu ninganan. nya tos tuh abi bade euing si mama ka mana bade pamit Kedapatnya pada seorang kelas mama. mohon Mah, Oh jadi ngerusuhan? iya bu aya perlu abi Acan. bias ya nya mohon bet Assalamualaikum Salam. parah bodah jauh-jauh ge nya orang itu siapa ya no suwe nya udah jadi jauh nanti pompang nama yang jauh-jauh deh balik buat aing nyeri hati aing dah buat aing pasti tuh aya sarua emang kamu dari mana nu ieu na aing emang bunga tuh goreng patut emang gampang lah situ mah tong ieu kumaha tuh ya aing buat tau nyeri hati lah wah aing dipoto teh teh dipoto pas rek mangkat tuh buat yang kedua ini gampang orang bisa jadi jadi kumaha kita mau ayam mah fotona iya awalnya nama ayo poin foto tadi mangkat teh kamu aya fotona mah mau sini kumaha tuh aya we teh orang anjing dia mah gitu ayo tuh kalau ayo kesakasih teh aing pusing ya kejamaah nama aing hayang nepikeun ka maneh nu bogoh ka urang gitu buat ayo kurang antar gampang gitu mah ayo gimana ayo sok ayo ke kurang beja tempatnya ayo bon gimana apa tuh buat corona Assalamualaikum Assalamualaikum salam semua kalbet SMA ya ya naon jang iya abis teh hampir rencana alurna nyarian gitu ku awewe gitu lah oh tugan gitu maksudnya dikumahakeun tau teh yang kayak biasa bogoheun malik gitu tadinya kan itu sakumaha gitu di ieuna di kasalana oh nyeri hate mulai mulai hate kan mah ieu teh babari itu ketik kotok we olesan ya goblok heeh pira aku teh ngudag-ngudag mah lain ngudag bogoheun meureun teh nimpung iya ya tekor di iya dah barang iya semoga juga ayo ke sabah we sudah kamari ge aya nu datang ka dieu urusan rumah tangga kaburanta hayang balik deui alhamdulillah sih mah eta hancur areniusan ya mudah-mudahan pan ieu mah seolah-olah keyakinan ilmu sepeutna ku yakin gitu sanajan liar ka mana-mana ge ai teu yakin moal nepi ka seukeut gitu. yakin we intina mah gitu Ya keyakinan ngan mudah-mudahan ai ku yakin urang mah ilmu anu bismillah oge insyaallah gitu. biasa urang mah aya fotona bah Komo aya fotona gitu mah gampang tapi kan fotona mah aya coba hiji fotona oh itu aya dua nu mana nu leutikna nya abi mah tadina bogona ka ieu halus kan ka indungna nu nolak ka oh jadi hayang nepi ka bogoheun eta kita mah abi tadina kan mesti jauh-jauh ameng beureunan dikit-dikit umpan ambek ya ieu komo nu nganter ieu teh bah jauh-jauh aduh komo deui ieu anu boga oke lamun bisakeun nepi ka jadi sugan aya rana di ditu da abah kita boga pamajikan eta sugan we aya gitu hayang boga sarua heeh sugan gitu abah ge dah hayang boga pamajikan panitiakeun maot gitu hayang boga pamajikan ngan sugan ieu jalana ujang di ditu ge ulin ka ujang teh abah ge boga mere di ditu gitu
siapkeun rana. Eta we bahaya da indung lagi pelet. Saya fotona indung mikir anda da. Oh nya. Ye kamari geus meuli pelet apung sekdo. Tungganna bogoheun atuh. Gampang gitu. Iya kumaha ieu Bang? Gampang tak ieu aya barang teh Abah ye. Aya syaratna mun teu. Aya syarat cirit sorot. Oh iya. Ieu batu ali ti beurang mah karasana panas, ti peuting tiris. Iya khasiatna. Batu ali ieu teh. Oh. Tah lamun kabeuheulan asupkeun nih kana cai sagelas. Alhamdulillah moal lancar. Diinum. Penyakit piceun yang ieu. Itu panas nya. Kantong bisa lempuh. Jadi intina mah tina batu ieu aya khasiatna. Arek dieusi heula ayeuna saha ngaranna? Joko. Joko Tinggi, Joko Widodo. Joko biasa. Oh. Karena saha awawena Susan bin Ben Pulan ulahnya. Sir Budi Cipta Rasa rasakeun diri Susan diri sangarana Joko diri Joko sing ulas pika asin mika duduh mika nyaah detik ieu jam ieu poe aja bisa terusna Susan sing bogoheun ka Joko gitu nya nyuhunkeun Susan teh sing bogoheun ka namina Joko Sir Budi Cipta Rasa rasakeun diri Susan diri si Joko tah ieu pake no sing Ya, entar gitunya, Bah. sing hasilnya mudah-mudahan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oh di mana Ibu ya? Ayo. Oh, di dia. Sorry ya, Kang. Ayo deh, dia we, Joko. Yuk, Di Bon. dia we. Bot ieu teh kumaha euy Bot alus teh nya euy. Halus ari biasa nama. Ya oge orang biasana amanehna. Rasa kok urang mah gitu. Engke teh nyaho babatuan jimata fungsina naon babatuan ki. Oke we hayang nyaho mah sukan kumaha reaksina. Oh nya. Heeh. Kan we tinggal 5 buktikanna. Heuh lah. Nyola kopi tuh Bot ngopi ya. Ayo. Betul lah. Ayo. Tujuh tuh nih heula. Ya tungguan tuh. Heeh. Naon sih ulang-ulang wae. Teuing tuh di kamari teh inget wae kanu kamari nganjang teh ka Imes ya. Hayang teuing ningali teuing teh nyaho. Kunaon nya? Naon atuh? Teuing. Bot aya mah Bot aweuna Bot ya. Bot Hei, A. Bot di gegeruan eta we eta Bot. Ajoko. Balik Bot ah. Ajoko. Ajoko.